Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-18 hukum akal. Ta'rif hukum akal. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu min ghairi tawaqqufin ala tikrarin wala wad'i wadi'in ay walastinadin ila syar'in. Hukum akal netepkeun tawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen sarta lain beda kapacakna remen sarta lain beda aya nu merenahkeun cara netepkeun ayana nu dijieun kana pasti ayana nu boga jieun.